Ai penting ieu perang ieu diurang mah diwaci isuk ditumaritis maka hiji dewek ngegerakeun silaturahim ka ilaing duaan. Oh, ngaran-ngaran urang saimah, ngaran-ngaran sasuhunan, dan ngaran-ngaran piring paketrek teh lain jeung nu anggang jeung nu deukeut teh. Ger dikumbahan paketrek kadang-kadang mah piring pepeus, gelas pepeus. Dari panggang mah pamohalan piring diadu, tak pelebah dia urang saimah milih sagulung sagala. Sumur sagulung sagala kawin, kadang kawin sopan gulung jeung abdi bapak teh. Siga diabarkeun tah kuhala sakitu Bapak negerakeun salam silaturahim ka ilaing teh. Ai silat teh ngahubungkeun rahim teh kadede, rahim teh tina bahasa Arab ar-rahim ar-rahman ar-rahim kadede ngandung arti ngahubungkeun kadede teh lain jeung anggang jeung deukeut heula. Sok sanajan urang boga anak jeneng kabeh jadi direktur, boga kalungguhan tapi di luar kota kabeh sugan erek meupeskeun endog erek meupeskeun kapusing mah sugan nek jeung anak jeung jauh pan meureun jeung deukeut pusing kenteng bocor jeung saha dianggeuskeunna lain jeung nu anggang tapi jeung nu deukeut. Sumuhun atuh kantenan jeung ucakeun. Nah, palembah dia ulah goreng jeung tatangga tuh. Ieu mah jeung tatangga bager teh keur aya kahaya. Keur nginjem duit siga nu ribu di bagian bayar siga nu teu wawuh geuning. Eta mah atuh geuning nyinggung ka abdi da maneh mah ari keur nginjem mah siga nu ribu bae. Ari geus bayar mah siga teu wawuh panggih gembung nanya-nanya acan. Eta teh ngaya nama kitu. Keur ini mau menikah leweh-leweh dina bayar makan kan nu ditagih teh leuwih galak tinu lagi biasa oge. Polotot siap dina hutang sakitu. Itu geuning. Sabar. Tuluy bae ja. Nah, pesen dewek keur ilaing mah bepeujeuh isuk ieu ulah ka mana-mana dewek teu ngareunah hate wayahna dewek bari nulikeun ngopi di handapna. Lamun ai pong kurang parawanten deui. Bapak aing geus gutak-gitek we hayu gendang eueuh geura. Nyong urang coba nunjukkeun heula nyong ka urang dieu. Ka urang Kabupaten Kuningan menuju Milangkala ka 524 Dirgahayu Kuningan. Dirgahayu bunganya urang ka 524 lain umur sakedeung umur panjang 524. Dina rarang ngabingahkeun ieu mangga nu bade pelesiran di Kuningan weh loba kacida. Dina raraga Milangkala Kuningan teh gaduh tempat wisata anu endah. Ini bade ka Waduk Dharma mangga aya di Dharma. Aya balong Cigugur, aya balong dalem. Kaasup aya leuweung monyet cibeureuh. Aya monyet tetep adi. Aya leuweung monyet cibeureuh. Pan bener cek tulisan oge. Aya leuweung monyet cibeureuh. Oge aya Pani Singkup aya Talaga Remis sareng Talaga Nirem. Talaga Biru aya. Aya Talaga Nondi. Talaga Remis oge aya. Pates ku aing goblok kitu. Urang ngahaturkeun ka Pupuh Kabupaten Kuningan Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Ngawilujengkeun majeng kacida dina pangwangunan. Ugi dina sagala widah na jalan raya hareupeun unik teh peuting hot mik Nginah pisan. Jalan baru awilangan mending ngaguluyur kitu geuning. Lalenang. Ente kadang-kadang
Oge teh hilap kapap kadi kecece sareng Mamah Bangkok aya. Alhamdulillah. Si Pani Passion aya. Amplopan kaing we. Alhamdulillah rabbil alamin. Oge teh hilap kapah Haji Oom. Aya alhamdulillah. Aya Cep Aksal aya. Ampun keur manca urang di Bandung ya. Oge teh hilap ka Bapak Dr. Andas Gunawan. Bapak Haji Maman Kusnandar M, Bapak Aan Purnama SH, begitu Pak Acep lah karena Teh Lia ayah, Haji Nunu ayah, alhamdulillah Bapak Ketua KGR, Bapak Dudung Nurahim AMD ayah, alhamdulillah Lurah Yosef ayah, alhamdulillah Borin ayah Borin, mantan dewek jeung dewek teh silih keukeuh. Dewek keukeuh hayang itu kekembung. Urang dina raraga ngawilujeng teh Epkit Uniku berbagi hadiah kanggo urang dieu sageningeun dieu alhamdulillah. Panitia ti keluarga besar Pami aya nyayogikeun hadiah mangga ka para wargi moyong hadiah kulkas tanpa pintu. Aya dia. Aya kulkas 12 in. Nyari siari. Aya kulkas warna alhamdulillah 28 in. TV belenggu kita mah tuh. Mangga kupona gratis nuhunkeun ka sekretariat Pami di palih pojok itu. Kantun ke diundi insyaallah ku Mang Cepot sareng rekan-rekan sadayana. Tah lamun nu kenging teh ajalmina milik Mang Cepot. Ayeuna nama ayah hadiah di Epkit Uniku Bapak Jejen Jalani MPD Dekan Epkit Uniku ayah. Alhamdulillah ayah rezeki. Begitu hilap ka Bapak Arif Hidayat Kaprodi PBSI ayah. Mangga nu hoyong kuliah keguruan magampil ka Epkit Uniku aya jurusan pendidikan biologi, aya pendidikan bahasa Inggris, aya pendidikan ekonomi, aya pendidikan matematika, aya PGSD sareng pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yo, siap komandan, laksanakan. Cokot hadiah. Siap. Kabeh bikeun panamana tadi jang nonton. Siap. Kulkas bikeun jang nonton. Siap. Rokok bikeun. Geus urang yang kudu naon eta sieun pakai hidung panjang dulu we sekalian. Anu nonton teh teh. Loba. Urang sapa heula? Sampurasun. Rampes. Wah, urang kompak didoakeun nu ngajauh kompak mudah-mudahan anu keur pusing diputuskeun ka bogoh. Amin. Amin. Anu malam ieu jomblo. Bakal menang kabogoh nu panggilna salam dunia. Amin. Anu boga hutang lunas harita keneh. Amin. Akuningan mali batik betik nasi gapah jenana nu ngajawab amin paling tarik hutang napang gede. Amin. Orang siang nayaga gede hutang kasbon. Ampun. Ayo we kasbon manggung nu bakene ge hayu kasbon bagian manggung anger we minta sia teh. Anu hoyong hadiah aya tumbler. Amin. Go green. Mangga kapayun ka dieu naik ke panggung. Amin. Aya nu hoyong. Amin. Sok saurang heula bade urang kalih mangga istri pamangga sepuh mangga. Aya tumbler ti Universitas Kuningan. Nyaeta tumbler Uniku Go Green. Aya. Kadieu ada dirinya. Aya deui. Kita pasien mie, pasien di Mayun. Aduh pasien mie. Nah, Mayun kan nonton je. Mayun kan itu turutan Mang Cepot. Ya hadap kali ini saya tulah hadir deui. Tuh kan itu tuh. Nah. Turutan Mang Cepotnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nepangkeun. Nami abdi. Saha eta? Ajipar. Ajipar. Ajipar di mana? Tigarawangi. Jauh Tigarawangi nonton wayang. Jauh Garawangi. Garawangi teh ti Cilimus teh hidul tuluy netan.
Bener? Atanapi ti Dharma ngaler ngetan. Atanapi ti Garawangi cicing. Di Brebes ulun di jauh. Dede Ajpar aya hadiah tumbler ti Universitas Kuningan. Terus disunat? Ya. Oh sudah. Aing nanya bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kurang tanya ke bahasa Indonesia. Kamu kelas berapa? S2. Kelas 2. Cita-citanya mau jadi apa? Presiden. Sepak bola. Pemain sepak bola. Pemain favorit sepak bola siapa? Ronaldo. Tuh Valentino Rossi. Febri Haryadi. Febri Hartati. Haryadi. Kamu tahu Febri Haryadi itu walaupun pemain sepak bola bisa nyanyi. Nah, kamu juga kalau mau jadi pemain sepak bola harus bisa nyanyi. Turutan Bang Cepotnya. Siap? Ya. Ya. Benar ya, we? Jadi lah. Oh, turutan Bang Cepot. Tan 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 tan. Lagu balonku ada 5 bisa? Iya, turutan Bang Cepot. Balonku ada 5. Kasih aku itu. Balonku ada 5. Dede Ajpar, balonku ada 5. Balanku ada 5. Masih gaya ngisi itu. Rupa-rupa warnanya, Rupa-rupa warnanya. hijau kuning kelabu. Hujan. Udah. Hijau kuning kelabu, Hijau kuning kelabu. merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Wah, kita pakai udah. Ajpar suka wayang golek? Suka. Suka. Ini siapa namanya ini? Bang Pamungkas. Cepot. Kamu tahu Gatot Kaca? Tahu. Orang tes suara Gatot Kaca. Gatot Kaca itu suaranya nggak gerem. Geber. Sebelum bicara nggak gerem dulu. Turutan Bang Cepot. Bola. Bola lewat. Bola. Beres heula Mang Cepot. Mana masih gak bulan kurang batu baterai atuh. Wah, lumayan deh. Terus terus dia. Para penonton. Ya, mangga hadiah na canak, Najbar. Nah, tumbler. Hore. Sami-sami. Ayo ding ayo hadiah. Sok kepayun ibu-ibu mangga, pemuda mangga. Iya, persembahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Aduh gini. Iya. Yo, sok hadiah kepayun. Musik ada yang ke depan. Tua gapat. Stop. Siga nama kudu diberi pertanyaan. Hari-hari pertanyaan yang keberapa? Dirgahayu ulang tahun Kuningan. Nu bisa kahareup. Sok kapayun ka dieu nih. Cok ka dieu. Masih jalan. Punten panggung di Sirubu. Cobaan heula.
Dede, kurang tanya heula. Assalamualaikum, bece. Waalaikumsalam. Namina saha? Ibu Ina Ibu Iti Karawangi deh wae. Bawa indung nakap. Palang siang hidung tadi ya. Curiga. Cik punten Ibu Ina, kusawab Ibu Ina, resep kan lagu Sunda. Wah, resep urang cuan halingkeun lagu Sunda. Ainu tadi mah aja para lagu balon kuku sida, ainu mah balon kuku Sunda. Kita gini saya. Balon balonku sok ada lima iya persis jalan Awilarangan Kaudiku lurus rupa-rupa tuh nya cek ini lurus baik warnanya tuh nya cek ini lurus baik hijau kuning kelabu merah muda dan biru hijau kuning kelabu merah muda dan biru. asik meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balon hijau hati sangat kacau. Es jeruk, es lilin, speed, mantap, buah. Arido, masih kena hadiahna. Ibu Ina, hatur nuhun. Sami-sami. Bilih pada kirim-kirim salam mangga tuh. Ditonton, kurang kuningan salam dunia. Pada nitip salam kamu saha. Sok main ke kamera. Kanggo kasadayana be ka urang kuningan. Ka urang kuningan. Pada yang ngucapkan selamat ulang tahun, sok mayun kan itu. Selamat ulang tahun hari jadi Kota Kuningan yang ke-524. Alhamdulillah, mangga calik deui. Sami-sami Ibu Ina. Iya bapak-bapak aya nu hoyong hadiah. Bos Andi, aya rokok teu? Aya. Iya teh Bos Andi. Aya. Bos Andi. Aya rokok. Ah, kanggo bapak-bapak aya hadiah rokok coklat ekstra. Kameraman nanyakin rokok. Kalau bos, ayah rokokna maduda. Ayah bapak-bapak. Mangga kapayun ya rokok saslok. Walah lomba sia. Iya begitu rokoknya nu kieu ya begitu rokok. Tadi budak urang Garawangi, ibu-ibu urang Garawangi, palang siangi urang Garawangi deui. Siga nama lancek si Ajpar. Sampurasun, Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siga rumah irama sorana. Namina saha Kang? Dimas Tiapidik. Dimas Tiapidik. Diapidik. Dimas dipingit. Dimas dia Tiapidik. Diapidik. Kuliah kene tapi sekolah. Kuliah. Cita-citanya pengen jadi apa? Alah, siga budak gitu nya cita-citanya. Ai main solo cenah euy. Sok ayeuna ngucapkeun heula selamat ulang tahun Kota Kuningan main ke kamera. Selamat ulang tahun Kangge Kuningan kanu sabda? Ah! Waduh, bahaya. Rompok di mana? Tiapidik. Imah. Apidik teh di mana? Di Cipicung. Di Cipicung teh nyaho ulang tahun Kuningan, budak. Anu kali 524 pinter. Sok Wihandi main ke kamera nyebatina. Selamat ulang tahun buat Kuningan yang ke-524. Asik.
Urang tes cuang pulang Sunda ini. Keyboard siap. Lagunya gini, lagu tah nu eta. Suka lagu Sunda? Suka. Siap. Anu kapalang dedeh teh gini. Iya, siap. Oke, punten sahabat teh Dimas. Dimas gaduh ka bogoh, tapi dina beungit mah mungkin diputuskeun bae teh. Apalan bae lah. Hoyong di udah kowe gampang. Anu keun batu. Oh lain. Paingan ulun bukuheun sia teh. Lain. Rong apa carana? Ayo. Aya wiridana. Nah, Iya ka udang. ya kaudang. Iya ka nyampeun. Ya penyamper. Nya kalumpat. Ya kalumpat. Bieuna lenutan putih kotok. Sakumaha kore? Ieu hate tebubuh rasa dabungan kapalangnya. Cobian. Gila. Sok. Ieu hate tebubuh rasa dabungan hayang usia. Oh salah. Adimas lagu Sunda favorit judulna naon? Hafal. Luntah. Nahan di murah. Itu nya. Siap. Bujurna edun biwir. Biwir berjawer hayang. Luwe kan tuh. Sahabat di murah. Siap jawab. 2, 3. Nah aku naon dan gelis obat. Sabuku saslo bisa tahu sakitu. Bisa. Salian eta nu bisa. Ieu ising ditingali ku Pak Bupati. Atawa bari joget. Joget we, mencuk dah. Mencuk apal? Apal tadi jaipongan. Apal. Siap. Saselok tapi nya. Saselok. Sana hadiah muni saseluknya. Ieu mah garong. Palangsian rek garong aing ieu. Aipo pada mencung cenah lagu naon euy? Kembang Tanjung. Teka Kembang Tanjung. Kumaha lamun Mojang Priangan? Dimas apa Mojang Priangan? Cing kumaha mitina? Mojang pria. Aduh. Dimas lebih lucu teh aing sia. Ini mitina. Kebayang. Cenah kumaha? Lamun lagu daun kalapa. Kuning. Dirasukan kapan? Oh. Dirasukan maka serupan. Pokoknya lagu Mojang Priangan aja masuk gerbang. Lain dirasukan, diraksukan. Tinggalin katanya Pak. Tinggalin. Hari dirasukan teh anu ngarti dipake ya. Hari dirasukan maka suruh. Tamu dari Mas Aina jadi edan. Selami Pak. Suganda nya waras ya. Palang siang aing turun jadi kebawa edan. Di sebelum teh Kak. Diraksukan
di rupiah ya udah. Matimu. Ayeuna bagian Dimas nyanyiina. Nah, tuh Pak. Dibubar. Sasalom sia. Dibubar, Pak. Ayeuna Dimas nyanyiina. Ulah. Birak sok. Birak su. Terus margi dalam sieun kabawedan. Ieu jarum coklat ekstra spesial sponsor Kidala. Bagiin. Demi Allah, yakin deh mainannya. Dimas. Mun. Gara cenah geus tapi cicing wae kumaha teh. Sami-sami ya Dimas nuhun. Aduh Dimas, salam ke orang Cipicung sadayana. Insya Allah bisa karya kemuning tilu udah aya deui sareng tilu dalang baris Magalaran di Karoyak Kecamatan Cipicung Kaping 12. Diantosnya aya hadiah hiji deui. Tumbler aya keneh hiji deui, pamali di situ kapasikeun. Aya keneh hoyong hadiah. Eta teh aya mojang. Istri aya, tadi ibu-ibu, teteh-teteh aya. Aya. Mangga ka dieu ka payun. Motohila dalan. Pasikeun wigna. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dinas suara nemu tiga suara sinden. Rogi euy. Teteh namina saha? Namina Nyai Koplok. Nyai Koplok baik di geroang. Saha? Nyai Koplok. Nyai Koplok. Oh Koplak. Ari Koplak macai lamun geus asa. Eta mah. Kuplak. Teteh Kuplak di mana kawin? Di Bandara Cilimus. Kebayang sih anu tadi gelo enak Kuplak ya Allah. Oh, zaman halus ka dieu. Teteh di Bandorasa. Bandorasa mana? Wetan. Bandorasa Wetan. Terus gaduh murang kali. Atos. Gaduh rai. Gaduh. Istri. Nah, Sing hoyong terang cepot tuh tadi cita-cita hoyong jadi direktur ayeuna ganti naon? Hayang jadi adik iparmu. Tos nikah. Tos nikah pot. Kacau. Cik. Atuh juga di pot. Atuh bungsa lagi na Bentar. Papa maafkan aku. Bentar. Nomor WA pang nyimpen ke. Streaming.
Aduh, aing ilapat mau bisa ka imah we. Teteh kopla. Teteh suka seni Sunda wayang golek. Senang. Seneng alhamdulillah. Seni sadayana bilih pada nyebatkeun wilujeng kanggo urang Kuningan anu milang kalah ke 524 mangga tinggal di kamera. Mana kamera? Iya kamera ya. Tuh. Nah. Kameramen, kapan cepat lah. Saudara-saudara sekalian, berikut adalah artis yang tidak pernah populer. Subhan artis. Artis papan atas tak atas papan. Atas bawah. Aduh, artis juga besok ucapkan adalah selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Kota Kuningan tercinta. Semoga Kuningan semakin maju, semakin sukses, semakin rakyatnya semakin makmur. Di ulang tahun yang ke-524 ini semoga rakyat masyarakat Indonesia semakin makmur. Kadenge kalah pidato kadenge. Selamat ulang tahun jadi pidato. Rakyat Indonesia. Kayak pada teman upacara. Ampun, palang siang itu untuk kamu untuk budak gitu ya. Tahu makanan apa yang bisa dimut? Tahu? Apa coba yang bisa dimut? Permen, Nondi, coklat, nondi, susu. nondi. Eta nyebut susu nah nggak sageuri nya. Aya deui seteh. Naon? Bohlam. Bohlam. Dan dewek pernah ngadenge nuker ngobrol cenah. Pah bolamna matikeun pan bade dimut. Banyak anak kecil. Ampun. Teh, ari jenengan aslina saha? Lilis. Teteh Lilis lamun PAK tilu ngawayang hoyong jadi bintang tamu. Hoyong. Nah, ge berarti balik ke dia bujurna di awian. Embong. Dia tongan ku aing sia. Embong. Sok urang ngahariring di we. Turutan Mang Cepotnya. So. Ki. Kinciran dina leuwih kokojayan di muara urang Kuningan anu bageur. So. Kudu kitu kudu sarua. Atuh heueuh. Sakali deui Kinciran dina leuwih kokojayan di muara urang Kuningan anu bageur. tong panjang teuing. Sugan terus aku panjang. Kinciran dina leuwih Kinciran dina leuwih kokojayan di muara kokojayan di muara urang Kuningan anu bageur. urang Kuningan anu bageur Jadi muara. di muara. Eta sineun teh hayang ising model tadi. Ampun cece. Nuhun Lilis. Mangga canda kadianan tos lah bisi ka bawa gelo aing. Kadian masih genring. Teh Lilis nuhun. Mohon sami-sami. Mun bade hajat nyepitan kade ulah kemana-mana. Hatur nuhun. Mun bade nikahkeun hajatan ulah kemana-mana. Tegaduh cepitan, gaduh nikahkeun. Pancan anggeus aing ngomongna. Lamun gaduh nikahkeun ka hade ulah kemana-mana. Kudu KKUA. Atuh geus puguh. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan nyalam dengan Mang Cepot. Dalang goblok sia. Aing wek nyalam kebehelan. Ampun, aduh streaming kok. Lir pen. Para minros imbau pecara saprantare pun bahasane ecan di Ramadegja. Ecai kuraos mira sauging pabrimar madegja madeg sakedap halawan. Kasondong gayo nyata bangsa denawa-denawa.
celili situ. Ada punten euy. Naon deui? Aya naon Jan? Teuing Pak, mau gerem helikopter meureun. Ulu. Aya naon ah? Teuing nyong. Anu sampurasun. Budak buntir. Eta sona naon aa? Ya teruskeun. Aduh, naon moal sora sumindal. Bapak mana mau? Dan aya terus gini nih. Bangsa naon ieu Jang? Duh. Lain beda Pak. Bung hiji untuna. Aduh. Nyata teh aya makhluk aneh di dieu euy. Ditilik-tilik teh siga munding diwedak we ieu. Bapak paling munding diwedak. Eta geuning nutukan. Hei. Si Samangka. Si Beukit Beureum. Eta saya nya teh mananya. Padoli aing disebut Samangka oge. Manana Namun di yang mana tai. geus ngaduur, namun aing Samangka kabeh buah-buahan di dieu. Mun maneh Samangka eta nu tukang naon? Anu tukang kuring gedang. Gedang. Eta nu hareup manggis da hideung. Sia mah dideukeukeun aing goblok. Beda hideung teh. Maneh Samangka anu tukang gedang anu hareup manggis atuh uing hayang miluan nih kumaneh hayang miluan naon eta pan maneh Samangka eta gedang eta manggis aing maneh mah leho blok leho mah lain buah blok maneh diheureuyeuh atuh sia nya asal si hayam ye sarua hayam ge aing ge sarua keluarga hayam lamun hayam maneh bangsa naon hayam samo aing eta nu tukang hayam Hanoi eta nu hareup hayam Birma aduh jago jik mun aing miluan kasih hayam katelo hayam katelo mah paes ya kumaha aing we terus ya dasar maneh lamun di Kuningan ka maneh aing mah Bogor eta nu tukang ikan dewa di kuring eta nu hareup naon kuda Bogor ikan dewa atuh aing hayang miluan tah maneh mah lamun di Kuningan tongo goblok tongo mah dina kayu amit sia lamun dina travel Andis travel tah lamun dina Andis travel kendaraan siga ti Bapak Anton teh geuning Andis travel teh mun dina kendaraan mah ieu Bapak kuring nu hareup nyaeta Hiace maneh wing berarti L300 itu nutukan dua long sasis aing naon ka sia mah bakia loh aing mah goreng bae sia teh ulah Gusti ieu disangka-sangka bae kuring iya sampurasun Bapak aya teruskeun yen punten ah Tapi kumis juga natanya. nyuhunkeun di bagian
Gimana badai ka mana nu? Punten itu aya terus gini nih. Yang lu mampak kemana-mana aya dua pertarosan. Nuka hiji aya nu ngajawab salamet. Ngan ari nu kadua teu bisa dijawab, tu sabab teu bisa dijawab di daang ku abdi. Duh, jang. Suganan mah sanggu aing ngadihakan. Aya taroskeun naon? Ieu teh hoyong naroskeun. Lamun hoyong angkat-angkatan ka Bandung. Hoyong ka Ciledug ka Pekalongan teh kudu naik naon hayang dugi ka tujuan eta nu kahiji leres. Gampang atuh bae eta mah aya Andis Travel. Ingkeun jan kiciku. Nu kaduana naon? Geus abdi teh nu ngajawabna Andis Travel. Jurusan Bandung Kuningan. Aya jurusan Bandung Pekalongan. Bandung Ciledug. Abdi teh sangawala. Aya nu kadua deui cici. Jadi maneh rek ngajawab teh ja? Geus abdi. Sok ja. Jadi maneh nu negat jawab nanya? Gampang. Tinggal ge ka Bapak Anton nganyakeun, gampang. Sok atuh pangjawabkeun wing hayang ka Bandung. Mun hayang ka Ciledug ka Brebes, hayang ka Pengalongan teh kudu naik naon? Naik Andis Travel. Dijamin sampai ka tujuan. Sok dijamin. Balik dijemput nepi ka lokasi, dijajab nepi ka tujuan. Nepi ka hareupeun imah, nepi ka kamar diantur ku abdi. Halus atuh boga lanceuk teh kasih bageur. Menicalakan. Salamet aing euy teh dihakan. Acan nu kadua ieu. Wayahna mun teu tiasa diwaler dihakan ku aing. Duh, sok naon. Paling nanyakeun ulang tahun Kuningan anu ka sabaraha? Nyaeta anu ka 524. Gampang. Atawa nanyakeun ieu sound hade teh musara. Tinggal dijawab anu acaca sound system. Lamun nanyakeun video syuting usaha tinggal jawab GNC Multimedia Video Syuting. Ya, gampang. Beres. Jawab nanyakeun Bupati Kuningan salamina Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Gampang. Sok naros naon? Ieu wah kuring deuk nanya. Naon anu disebut hirup? Kuring nanyakeun ka unggal dewa nu ngajawab ku aing langsung dilebok. Manggih manusia dihandap di bumi ditanyakeun naon disebut hirup ngan molongo we wae langsung ditewak diteureuy buleud-buleud. Duh. Naon bieu nanya naon? Naon disebut hirup? Pipan aing hirup ieu. Guralong ulah tubut. Atuh maneh jeung aing sarua hirupna beda. Maneh sarua meureun jeung sato da unggat tubut beda. Mah jalma. Nah jadi naon disebut hirup? Yo, naon? Kenapa bisa ngajawab? Kuring mah teu ngajawab jadi mangabe tanu ngawalar dihakan we tak blog sia teh. Pak. Bu. Ulah bapak euy. Bisa ngajawab. Naon bi naon? Wah, geus tong dilelakeun. Paehan bae dikeureup beung dihakan bagitu. Eta sudah naon eta? Sada cacing. Jangan we kana digaruhut ku aing masih ngajago. Naon eta? Sada Sarbeut juga deui. Digaruhut. Beuteung ngomong sana. Cacing. Ku aing mah digaruhut dikerekam jeung tulangna. Oh dia beuteung. Lain ngomong goblok. Weh. Aya si manusia melon. Si gundul. Ngomong gundul ka saha goblok. Kan gundul. Oh, sugan teh ka aing. Penyakit aya bukan si eta. Aya salembar dina bulu kelek.
Nah, disebut hirup siap. Bisa dijawab dihakan ku aing. Lamun dewek krek dihakan ku sia aing ge moal cicing. Sok kurang tangan tempat lega sia. Sakalian gelut bae tampolong kaleng belut di kalian. Tong nu gandeng gelut sakalian. Pak nyamu di mepa. Mocor deula. Manusia tilu bae padiletan. Oke, dengan tempat lega jeung aing sarua. Di depan tadi lapar. Tempat dulu lega ku aing dina gua teh geuning eueuh. Palang siang keur balanja heula ieu. Asupan di pesen. Beli sosis. Kode nayaga aing nyaho teh. Ngomong ka Andi. Eta punten nu tadi diiket cenah ngajak pasya ka mana euy? Cina nyangan tempat dulu lega. Wis tanah tuh. Pasti kuis deh ya teh. Ya, ini mah pasti kuis. Astagfirullahaladzim. Nah, naik ketinggalan kadu naon di teh. Oh, aduh. Anu nenggel hulu aing geus ya. Lain, masih ada dulu. Ini kena ya. Atuh cik ari wani mau laturangeun. Pare-pare pancek aing teh dengan tempat lega, geus menang lega di babuk sia ditu kan. Akhir juga nanti. Aing gilu teh pupuh hendak usuk basana. Tata titik duduga prayogana. Ari kitu rek gelut kudu kumaha? Aing mah tara wani gelut lamun can apal saha ngaran lawan aing. Saha ngaran maneh? Saha ngaran bapa maneh? Ye, sudah derek undian ban saos yang walanya kenangaran di bapak segala. Teu biasa bisi maneh ku aing paeh, aing bakal nahilan ka maneh. Di haduruhan. Dipangdoakeun ku aing. Teu padu bae aing bageur. Ye, bener kana kitu namanya sok atuh. Dasar maneh maningkan dina paribasa. Paribasa naon sia kana paribasa sagala. Cek paribasa meuli suket di pameran. Naon jauh-jauh suket di pameran dengekeun heula anjing. Meuli suket di pameran. Nu diiket edan anyaran. Nu diiket teh ngayah sia. Balas bae balas. Balas. Aduh, ijal mati bisa gelut. Goblok. Pan ku aing dibalas. Ngabalasna ku pantun goblok. Pantun deui cenah. Aing pantun ku pantun deui ku sindiran. Sia mah gini neungeul. Oh, aing salah atunya. Ku pantun deui aing mah hayangna goblok. Sok atuh maneh bieu naon pecek aing teh meuli suket di pameran nu diiket siga jama edan anyaran aing boga meuli burjo di pameran sambil duduk nu baju hejo edan anyaran kabeukina waduk ulah waduk matai belum kumaha aing atuh sia ulah hambek ih nyane gatil ka aing meuli suket jeung nyi iteung nu diiket boolna beuteung. Wah, sia balas. Heuh. Meuli burjo daharna dibaheum. Nu baju hejo bujurna rorombeheun. Allah. Aing geus ngaku eleh. Bujur aing rorombeheun anjing.
Nyong, ada nyong jelema ge lokal teh do tim tangsam ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi. Lain dakwah belagu gelut ditenggel ku aja. Coba tuh Pasang naon kuring matara gelut. Dina raragahut kuningan kali 524 geus teu usum main peureum. Kurang kudu silih rojong lain silih tajong. Kudu silih rangkul lain silih pukul. Kudu silih pika dedeh lain pika geuleuh. Hi. Eta omongan ti sia goblok. Wawuh jeung Pak Purnama mah kudu kieu. Jadi papada urang teh lain silih tajong tapi silih rojong. Ya. Aing teu percaya. Sia wau jeung bupati Wawuh. aing teu percaya. Bupati mah sabar dari mana? Atuh da kuring ge sabar. Bener sabar. Bener. Masa kerja. Hi. Moal ngalawan kuring masuk di zoliman kumaha bege tinggal ngadoa sabab lamun doa jalma di zoliman teh dijabah. Hi. Aing teu percaya. Hati mah melo. Melo. Ngebales. Moal Ente kadang-kadang. Kadang-kadang ente. da moal ngabales. La tagzob cek mama ajengan dia. Jangan marah. Hati mah melo. Tapi dah dipikir-pikirnya ya aing. Ngebales goblok. Ayeuna kieu we sok urang silih teungeul sakali mah. Baheula ge aing silih teu salah ngitungna goblok. Hi jelbet. Ji jelbet aya na YouTube goblok. Engke teh ka aing ngageuneung lah. Hiji, dua, langsung opat. Kita kumaha balikan deui anjing. Ya ho elah. Sok lamun silih teungeul maneh ka hiji ngeungeula. Aing nu kadua. Maneh atuh nu kahiji, aing nu kadua. Lu geus kabaca. Lamun kening maneh kadua gitu. Hi jelbet. Ji jelbet. Atuh geus genep kali anjing tah dialog kayak gitu. Geus apal naskah. Ya sok atuh ya kuring nu ngaguguna. Oh ka dieu maneh. Hi kayak ngabales. Anu hi jelbet. Nah kuring mah lamun dihitung-hitung teh lamun silih teungeul teh sok ngitungna ku ragam bahasa Arab ku bahasa Arab atau bahasa Inggris. Milih Cik lamun ku bahasa Arab kumaha? ah kieu ku Arab mah. Wahid. Isnin. Arti Wahid Isnin. Teka hati. Ulah ku eta. ulah ku bahasa Arab. Ulah teka hati. Bahasa Inggris. Di bahasa Inggris kumaha? Kieu bahasa Inggris. Wah. Ah bahasa Inggris. Teka hati goblok. Ulah ku ngitungna. Erek ku bahasa Jawa. Ah, Jawa kumaha? Kieu yo. Ulah itu ngerti gitu Pak. Yang ku Sunda. Ku Sunda wae. Dua. Anjing takdir aing ditenggelam bae geuning euy. Kadea bener ngagapah
Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya judulnya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain mujahidin at-tahirin. Wajib. Terus lah bijang dia. Kurang terek gelut. Wah haji teh baladu kadim jambu gede. Rek nanyakeun ka kuring nanu disebut hirup, da kuring teh bisa ngajawab rek gelut. Ieu teh dina raraga milang kala kuningan ya. Nu ka 524. Rek gelut 24 ya. Lain 23. Kamari 23. wah haji teh rek gelut ka dieu. Hari jadi kuningan ya. 524. Pan aya di stiker oge. Nya kuring ge nyaho ka 524. Tapi wah haji kitu teh rek gelut. Rek gelut. Duh. Oh, teh. Di dieu mah mulai jualan belut ya. Aya gurita aya. Siput aya. Belut mah jarang. Rek gulung. Oh. Ndog bisa, telur gulung aya. Rek ribut. Wajib ribut jeung kuring. Ribut. Ali hut macam sorabi. Maya. Aduh wajib. Itu aya tulis Mana jang? ulah wani-wani sia. Balad aing diceceran kabeh. Kumpul heula di dieu euy. Urang teangan tarekana hayang newak dan wawakna hideung aya bukan tah. Bukna bodas teh. Duh, Pak. Hade Pak, hati-hati. Jang ka hade jang. Cenah rek nyamu deui heula rek kumpul heula. Itu keur kumpul urang coba muka dia ya we. Ya. Eta nu teu acan kenging kupon tos sadaya. Mangga demutkeun deui kupon seueur keneh ka sekretariat PAMI anu dipalih ditu baringan tosana berkumpul heula cenah we. Matak suak. Dah-dahan bae nu matak panjang pake we. Nyong. Lumpat cenah we naon bisa nyong. Alhamdulillah geuning becil kabeh eta kumadagna aja. Urang cuang haula dina raraga kuningan teh bisa laur urang salaku seniman atuh ku senina nyumbang hiburan atuh budayawanan ulah sampai budaya urang leungit ku budaya deungeun-deungeun kecap deudeuh mah jadi leungit ayeuna mah geuning leungit kunaon leungit ku sarang heo udak wawuh keneh sarang heo timbatan uing deudeuh ka salira eta teh bisa jadi kolot-kolotna keneh pan geuning ku kolotna ge lamun ek Sunda teh Sunda nu bener dibere bahasa Sunda ieu mah pan pabeulit aduh aku sudah bolak-balik ke sana kemari kamu nya tegok teh hareupeun bayang aku teh sudah dari tadi beuteung buku rubukan. Tah di ajaran mun bisa mah kumaha budak-budak usuk basa kanu saluhureun. Tapi ulah hariwang urang kuningan lamun urang ngadukeun medok jeung urang logat ilmu urang kuningan juara hiji sia teh. Juara hiji kumaha? Sok ayeuna ari lentong depan geuning panjang-panjang. Eta mah dulu dalang urang Bandung dari ngomong teh Ari Om Aan kemana aja geningan gak pernah ketemu panjang kabayang lamun murahkeun duit 100.000 jarak 100 meter cek ponakan dalam har itu geura aya duit 100.000 dipurakeun belah ditu belenyeun keteu kumpah can geuning aya urang Cianjur Ibu Ida geuning Ibu Ida
Mesin PBSI. Itu geuning aya duit dipurakeun bed itu 100.000. Kitu ye deui. Aya di musun 3 Garut. Itu gerak duit dipurakeun bed itu 100.000. Kitu ye. No eta mah pati-pati urang kuningan. Duit murah aja. Langsung nyak begitu gini. Kalau kata ngadingi orang kuningan ngobrol, cek orang Bandung mah, cina udah kan keur ngobrol teh siga para saya. Eta kemana kadieu ngobrol atuh. Eta teh keur ngobrol, kabayang saya keur pasiana. Ngan kabayang lamun salakina orang kuningan, pamajikan orang Cianjur. Salakina orang kuningan teh balik ke jam 12, teh metro, cek pamajikan teh. Nah cening ama wih teh tabu 12 wae teu karunya kitu ka neng ngukakeun pantunggal ngi tabu 12 yakin dia omongan gitu teh salakina kerek. Isu kana teh salakina orang kuningan balik teh jam 12 jam sabaraha subuh. Pan teh jam 12. Tugas kurang mangga kanonoman budak kurang kudu bisa bahasa Sunda lain berarti ulah bahasa Indonesia da bahasa Indonesia bahasa persatuan dina Sumpah Pemuda 28 Oktober kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia mangga eta mah tapi bahasa Sunda ulah dileungitkeun da aya bahasa Indonesia teh sabab aya bahasa ibu bahasa daerah. Da bahasa daerah jadi ngabengharan geuning dina bahasa Indonesia contoh ngabuburit dina bahasa Sunda pan jadi geuning bahasa Indonesia dina bahasa Sunda diserap teh da tina bahasa Inggris oge sarua sugan aya tina bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia aya dina PBSI mah diajarkeun naon contona contoh kata produk tuh produk teh bahasa Inggris dibacana produk turun ke bahasa Indonesia jadi produk tulisanna DUK beunghar. Lihatlah ke orang kuningan, kurang kenalkeun budak-budak kurang karena budaya kuningan. Utamana lamun budak galangkungan ka kanu keur caralik teh budayakeun nya parunteun. Ulah nepi siga orai sama. Waduh goloyor begini. Tadi ajaran ti ayeuna budak kudu hormat kanu jadi indung kanu jadi bapak. Sabab naon? Doa indung, doa bapak mustajab kacida. Urang hayang cita-cita non bae, hayang kahayang non bae, indung anu ngandung bapak nu mayoga. Aya geuning dina hareang, manondari suruh panjang. Doraka mah lain ti dewa, doraka mah lain ti saha-saha, loba nu urang doraka teh ti indung bapak. Malahan aya nyaritakeun lamun urang ditulung ku indung di sangsara ku bapa. Ridho pangeran moal turun ka hiji manusia lamun teu meunang ridho indung bapa. Cek paribasana ulah ngunjung ka gunung ulah muja ka sagara ngunjung mah teu jadi indung penta dua indung muja ulah ka sagara penta mah doa nu jadi bapa. Hayang beunghar teu kudu menta ka sagara teu kudu munjung ka gunung munjung mah penta ka indung doana anu matak mustajab. Cek paribasa lamun urang hayang sukses dunya akhirat penta doana nu jadi indung bapa. Doana indung bapa indung bapa adalah doa indung bapa solalin
nonton kene ieu gawe bareng tangtos di Nararaga Milangkala Kabupaten Kuningan, Pemda Kabupaten Kuningan, Ais Pangampih Pangolah Desa Pangolah Kabupaten nyaeta gawe bareng antawis Bupati sareng Wakil Bupati Bapak Haji Acep Purnama SHMH miwah Wakil Bupati Bapak Muhammad Ridho Hamid Sugana SOS MSI gawe bareng sarindek sapianean oge Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan aya haladir. Alhamdulillah koordinator acara pentas seni dan hiburan Pami, alhamdulillah tak Pami khusus dileuy karena lagu-lagu Melayu resmina lagu Melayu teh anjeunna mah teu kenging cenah upami bade ngaropea lagu-lagu Melayu teh ulah digoplokeun hayang aya aslina tah model lagu nu ayeuna teh geuning anu sigala-gala pan sok usum digoplokeun tah upami mah teu kenging cenah bisi rusak. Tah urang ge kade lamun aya seni bagian seni mana nu bisa dikolaborasi, mana seni nu teu bisa dikolaborasi. Wengi ieu ge aya Mang Cepot menang WA nanaonan cenah ngawayang make keyboard, ngawayang make gitar. Tah wengi ieu diwaler ku Mang Cepot terus ngobrol sareng sabarapun guru keun we teu nanaon anu resep jeung resep teh mah ngan ieu Mang Cepot hayang ngenalkeun ka budak mora dabongan budak mora resepna kana gitar kana gamelan teh jadi kenalkeun heula Mang Cepot jeung dawalana ku gitar buka resepna heula nu tadina lagu Sunda can resep bere lagu nu ngara contohna lagu-lagu pop lagu bongkar dinyanyikeun lagu pop nondi cep sabianan aya Rizky Febian resepkeun heula kenalkeun ka resepna tah lamun urang kenalkeun ka budak urang teh peupeuje kenalkeun naon dupi ka resepna heula keun urusan ke resep kana asli henteu mah berproses setuju ya ya gitu ayeuna mah mangga nu bade berjuang nanjeurkeun seni wayang golekna didoakeun Pepadi Kuningan anu alhamdulillah regreg aya Bapak Haji Jana aya alhamdulillah di Kabid Kebudayaan Pak Muplihudin aya alhamdulillah kasih kebudayaan Pak Rio regreg oge Pak Yus Pak Musim Fuadi aya alhamdulillah Pak Barnas aya alhamdulillah regreg aya wilujeng teu boleh ngarojong ka urang berdiskusi masalah ieu wayang di gitaran teh keun padulah aya tokoh-tokoh penting contoh tokoh-tokoh Mahabharata dari sastra Jingga Daula jeung Semar mah tokoh tambahan dina Mahabharata nu kitu aya 5 tokoh punakawan di kusaha bae ge tiasa bisa jadi di India nama meureun punakawan teh lain ku Cepot meureun ku Ajay Devgan nya ku Syahrukan meureun laguna ge pasti moal lagu bangsa dudida di wah beren ku India lagu oge kata muskurane ki wajah tumho gungunane ki wajah tumho dia jaina urpiare dia jaina urpiare lain bisa mana nyanyi bisa kurangnya bisa nah ina sok ilai buktikeun ka urang Kuningan ilai buka seni naon ajaran kuring nyanyi sok bisa mana pernah ngadengin lagu Pancasila dinyekeun dieu ngajual kene teu sok ayeuna urang nyanyikeun pan urang kerame NKRI harga mati Pancasila dasar negara mau kamari Agustusan ilai apa cuma Pancasila sorannya holima kabehna oge tah hiji-hijina ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab katilu persatuan Indonesia kaopat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tah buktikeun di lain boga darah seni nyanjikeun
Da lagu Garuda Pancasila teh eueuh nyebutan hiji-hiji Pancasila. Pancasila dinyanyikan kumaha apa tadi disebutkan dinyanyikan sampai apal siga urang erek ngapalkeun rundayan Rasulullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Tuh jadi apal. Oh, jadi Pancasila dinyanyikan kurang cuang duit now cuang buaan duit laguna buaan duit lamun tiluan trilolet mun opat prat lolet mun 10 prat petron sudah teh mikrolet so dewek sekali urang tepakeun ke lagu apa begitu? Pancasila ada 5 perkaranya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Asap-asap. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dinyanyikan belum sih teh era kurang cepicung tuh sih dinyanyikan siapa pidato belum kira-kira era nonton tuh sekali deh so awas yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Sia wirang goblok. Nu aing mah panjang goblok sia. Kerakyatan jadi pimpin lah kita penyakit aing mah. Moal asup kana sok sekali lang aing ka hiji ka terus sia kada boga kamu salah aing gablok pepe. Ulah atuh sia teh. Darah tinggi sama irung panjang tapi darah tinggi goblok. Sok aing ka hiji ka tilu. Aing pepe ditampilin sia. Era kurang cipicung dulu. So, Pancasila ada 5 perkaranya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga siap dia mau patang goblok. Yang keempat tidak ada perubahan. Tasya ngarubah Pancasila goblok. Ditewak sek udah terabil. Balik di dia buka polsek sih borobot. Awannya ngarubah Pancasila sih. Kumaha buat musuh sini siduk lagu. Sini siduk. Ayo suka di sini. Tadi kau pasti naon. Yang keempat tidak ada perubahan. Nah, siapa ini apa? Nah, ini nanya. Tiba heula Pancasila dirubah kan tuh. Ayo salah. Tidak ada perubahan. Aduh. Pasti era. Nah,
aing teh atuh sia. Pinter aing mah. Dah sia ka dieu goblok. Duduk nyong aing sia nyong. Ayanak pan anak teh aya bisa enak-enak wae hayu aya kangen anak punten ieu palang siang sok saheula nu didaang kuing luwih nu bisa ngajawab naon disebut hirup ih juhunkeun we di sugan wae kanggo walerang tinggi si Mardi nu sok naon disebut hirup. Ada Pak ulah salah ngajawab sebihakan ke rumah bapak amis gini. Pan bapak teh manggis. Edan. Untung aing beuki cilu babe. Bau puteuy. Coba rek dua papan gini. Tadi teh tumaros naon nu disebut hirup. Tah ai hirup teh geuning aya rasa melon sirup eta mah atuh. Babe kamodon. Serius be. Oh eta mah sirup. Salah. Ieu mah hirup. Hiji hirup. Hiji eta mah keur ngawarasa nu geuring. Naon nu disebut hirup? Nah, bapak aing mulai serius. Pokona lamun bapak siri, ciri-ciri serius. Mun teu siri berarti keur jadi huntu. Kasep, bapak bade ngaolah heula wios. Ih, mangga. Teu kenging ngocoblat teuing sia nanya. Disi disundut ku aing. Ai nu disebut hirup teh. Kahiji aya anu disebut hirup cicing. Hirup cicingnya. Anu disebut hirup cicing. Ai hirup nama hirup tapi cicing tengah mana-mana. Contohna nyaeta tutuwuhan. Tutuwuhan teh tatangkalan. Eta hirup cicing nyaeta tatangkalan kayaning jati mahoni albasiah naon bae tangkal jambu naon wae sakur-sakur tutuwuhan hirup nama hirup tapi cicing teu mana-mana. Tah nu dikitu nu disebut hirup cicing. Jadi hirup cicing teh hirup siga tutuwuhan. Manusia bisa siga tutuwuhan. Bisa lamun aya manusia hirup mumul gawe cicing wae ngantian dibere. Tah manusia nu hirup kitu teh jauh beda jeung tatangkalan. Aya hirup naon deui? Aya hirup nu kadua nyaeta hirup nyaring. Hirup nyaring. Uing ge nyaring. Oh, nyaring. Tah si bapak ge nyaring dewek oge. Tah si samangka oge. Ada ngejang sia disebut samangka. Moal protes kalau kena jangkung badan. Yang bisa dikumpulkeun. Tapi nyeri hade, Pak. Ya bener sakit apa? Bapak ageung. Tapi teu ngeunah yang disebut samangka. Tong kena jangkung gede. Moal ditarajean.
Menawan maksudnya mana? Mual gitu kan? Ayah ngasat. Aing kupluk pun lebih balik yuk. Maaf bro, ente kadang-kadang ente. Ya boleh naik pesulap merah. Ini kuda alam syadul. Kita hirup muka dua tenaun. Hirup nyaring. Naon bae nyaring. Satu. Bagong. Aja. Mbe. Sibet nyaring nama nyaring. Tah manusia ge bisa lamun hirup ukur nyaring mah teu benanti satu. Lamun manusia ngan ngabela anjak si beteng bae ngandung hati manusia bisa jadi sarua jeung satu. Sabab mikiran kadaharan sampai ya istilah nu aing jang aing, nu batur jang aing, nu batur teh kabagian teu nanaha, tak manusia nu kitu teh jauh beda jeung sato, jeung ajan, jeung babi, jeung anjing, jeung kucing, kabeh manusia nu kira beteng teh beda jeung kitu. Lain beda satina hati gini ngomongna. Lamun aya manusia ngan ukur ngabelaan kadaharan unggul jang beteng ngandung harti manusia padu nyaring bae teu jauh beda timbatan satu. Aya manusia model kitu ngayah. Geus teu kapikir dulur, kapikir saudara, kapikir tatangga, nu penting beteng na wareg tatangga rek kalaparan, dulur rek kalaparan geus teu dideuleu-deuleu acan. Tah sarua jeung satu. Geus jero kieu mana aing jadi nu ciutnya euy. Ulah ambek ih. Naon nu katiuna Bapak? Anu katilu aya isageningeun hirup cicing jeung hirup nyaring teh nyaeta hirup eling. Nah, nu kumaha nu disebut hirup eling? Aya lain anu ditajuk sok dipujikeun eling-eling umat muslimin muslimat urang berjamaah salat subuh tah nu kitu sampai nungguan jamaah datang pan tidak datang eling-eling umat muslimin muslimat eueuh nu datang. Aing pernah cobaan tos salat subuh eling-eling umat eueuh nu datang ku aing diganti eling-eling umat teu eling-eling. Heueuh nyaeta hirup eling teh manusia nu hirup eling teh manusia nu apal manehna asal ti mana manehna keur cicing di mana jeung bakal balik ka mana. Sugan manusia di mana aya alam ruh, alam rahim, alam dunia jeung alam akhirat. Mun cek bahasa agama nama wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Urang teh eueuh asal mah di alam dunia teh. Aya di alam dunia digubrakeun ngalangkungan gua gerap-gabrak nu jadi indung. Geus kitu dieuweuhkeun maot karana bakal diayakeun deui dikumpulkeun di alam akhirat. Tah di akhirat pertanggungjawaban urang. Mun ngaran-ngaran manusia teu cukup ukur hirup cicing, teu cukup ukur hirup nyaring, tapi manusia kudu dibarengan jeung hirup eling. Waduh, Bapak kaharti pisan ari kitu mah. Mangga abdi wadia balad bade permios. Kahiji geus teh jam 10 ya teh cek panitia teh ulah penting deui. Undian kulkas rek mulai. Atuh dah hirup tos kagambar hirup cicing, hirup nyaring jeung hirup eling. Dah-dahan wae urang wadia balad kasih hirupna hirup eling nya. Erepkeun kue lain dah. Jang sosokan jeung urang Kuningan nemedit pungkas tak jam 10 jam sok.
sok ayeuna naon teh bermain sorangan teh solo karir, solo man atau solo bom. Terus badai tabu 10 rupiah namanya kantun 7 menit deh. Mangga anu gaduh kupon geura siapkeun di mitraan heula nya we. Anu gaduh kupon geura kempelkeun kuponna, urang siap-siap baris diundi kasanggakeun kanggo pengunjung pameran pembangunan Kuningan Expo 2022 dirgantara